Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing sadayana. Ibu guru nu dipihormat sareng sadaya rerencangan siswa kelas genep nu dipika cinta. Langkung tipayun mangga urang sanggeukeun puji sareng syukur ka Allah Subhanahu wa taala nu parantos maparin waktos ka urang sadayana dugi ka tiasa patepang raray dina ieu acara. Alhamdulillah urang tiasa kempel di ieu tempat dina kaayaan sehat walafiat. Para wagi anu kesing kuring dipihormat, dina ieu waktos abdi bade ngadugikeun kumaha pentingna hirup sehat kanggo urang sadayana. Urang sadaya kedah atawa wajib ngajaga lingkungan sareng awak sorangan sangkeun dijauhkan tina segala penyakit. Kumargi kitu, urang kedah ngalaksanakeun hirup sadidinten ku cara nu sehat, meresihin awak atawa ibak, meresihin kuku, jika tos anu rutin, eta contoh hirup anu sehat. Contoh sanesna, miceun runtah kana tempatna, ngidu ulah di mana wae, batuk atawa beresin kudu nutupin bahang. Saupami sadidinten urang ngajaga kebersihan awak, urang bakal bersih atanapi suci tina sagala kakotor. Bersih teh hartosna bersih sucina diri urang sareng lingkungan di sabudeureun urang. Urang kedah mika cinta karena kebersihan sangkan hate urang ge suci sareng bersih. Hadirin sadayana, cekap sakitu niki pihatur pamungkas ti abdi. Bilih aya basa anu kirang entep sarehna atanapi kecap anu kirang mereunana larapna mugi kersa ngahapunten. Hatur nuhun kana perhatosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.